Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Alhamdulillah dina wengi ayeuna kalawan kudrat iradatna Allah, takdirna Allah, urang tiasa kempel di tempat anu mulia, dina acara anu mulia insyaallah dina ngalaksanakeun naon jadi kewajiban urang thalabul ilmi. Mudah-mudahan ku wasilahna thalabul ilmi kahiji dosa-dosa orang sing dihampura ku Allah Subhanahu wa taala, kaduana sing diangkatkeun derajat urang di payunan Allah, katiluna sing dipasihan maut husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jalma anu bodoh bakal cilaka kecuali jalma anu berilmu, jalma anu pinter. Jalma anu berilmu oge cilaka kecuali nu ngamalkeun kana ilmuna. Anu ngamalkeun kana ilmuna ge cilaka kecuali nu ngamalkeunana ikhlas karena Allah. Sakali deui jalma anu bodoh rugi jeung cilaka kecuali jalma anu pinter. Jalma anu pinter atau nu berilmu masih keneh cilaka, masih keneh rugi kecuali nu ngamalkeun kana ilmuna. Anu ngamalkeun kana ilmuna ge masih keneh cilaka, masih keneh rugi kecuali jalma anu ngamalkeunana ikhlas karena Allah. Nu disebut pinter, pinter cek agama, lain pinter cek dunya. Ai pinter cek agama mah bisa manggihkeun kana hakikatna diri, kana tujuan hirup diciptakeun. Tina eueuh diayakeun tuluy aya dieuweuhkeun deui, geus eueuh diayakeun deui, eta teh boga tujuan. Urang asalna eueuh tuluy lahir ka alam dunya, di alam dunya maot eueuh ke di akhirat aya deui, tah aya tujuan. Bisa manggihkeun bahwa urang teh memang bener-bener miskin jeung fakir. Miskin fakir karena pertolongan ti Allah, lain ngarasa diri beunghar goniun sehingga teu ngarasa butuh ka Allah. Tapi kanyaho eta nu aya dina hate, nu aya dina pikiran, bentukna ilmu, tetep ari teu diamalkeun mah kaasup keneh cilaka.
urang sering tolabul ilmi tuluy aya pengetahuan ieu teh wajib, ieu teh haram, ieu teh meunang, ieu teh teu meunang, tapi eueuh aplikasina dina kahirupan urang teu daek ngamalkeunana dengan 1000 alasan tetep masih kene kaasupkeun cilaka. Boh eta mah alasan aku kagok, alasan aku riweuh, alasan aku engke, engke we ngamalkeun teh, isukan we minggu hareup, bulan hareup, nu pada akhirna geus 1 tahun 2 tahun ilmu nu aya can diamalkeun keneh wae, tetep eta teh cilaka. Apal sodaqoh tara sodaqoh, apal salat teh wajib hese ngalaksanakeunana, apal ieu teh haram masih keneh dilakukeun, padahal pengetahuan agamana mah luas. Teu meunang iri, teu meunang dengki, teu meunang sombong, eta teh apal. Ngan karek euntreub dina hate, karek euntreub dina pikiran, can kaluar kana pola. Tetep masih kena rugi dibangan saukur pengetahuan mah. Saterusna jalma nu bisa ngamalkeun kana ilmuna, bisa manehanana salat, puasa, tetep lamun teu ikhlas karena Allah mah masih kena cilaka. Ya. Masih kena kaasupan kene kuria, sum'ah, ayang keuleuh ku batur, ayang katenar ku batur, hayang aya kadudukan di hate jelema bahwa urang teh nilaina teh tinggi, bahwa urang teh terhormat, hayang aya di hate batur teh urang teh aya hargana. Ada can ikhlas. Hayang kadenge kasolehan urang teh ku batur, hayang katingali kalusan urang teh ku batur, teh can ikhlas. Ria. Ari ria teh eureun amal pedah jelema, eureun amal pedah makhluk. Ari migawe amal karena makhluk ngaranna syirik. Salat pedah hayang katempo ku jelema eta mah ngaranna syirik. Tapi lamun eureun tina amal ngaranna ria. Mun urang mangkat berjamaah atau mangkat tolabul ilmi, motivasi nate pedah we loba jelema hayang katingali urang teh ahli pangaosan, ahli berjamaah, ahli maca Quran, ahli masjid, eta teh ngaranna syirik nu kitu teh. Ngarejeungkeun Allah, nyaruakeun Allah. Kumaha maksudna nyaruakeun Allah teh? La maksuda illallah, la matluba illallah, teu aya deui pagawean pedah parentah Allah, dipidamel kalakuan pedah hayang menang ridho Allah. Tujuanna hayang menang ridho Allah, ternyata aya tujuan salian di Allah, nyata jelema teh ngaranna syirik nu kitu teh. Lamun eureun amal gara-gara makhluk itu ngaranna ria. Kunaon maneh teu salat? Urang mah salat ka masjid teh sok aya nu ngobrol. Ka mana Pak Ustad? Teu biasana. Ya cager henteu maneh biasana tara ka masjid Eureun we urang teh teu ka masjid pedah aya jelema nu ngobrol. Tah eureunna urang amal gara-gara makhluk eta teh ria ngaranna. Eureun urang mah moal sodaqoh, mun sodaqoh teh diomong wae. Eureun urang maca Quran teh da sok diomong.
Eureun ngaji teh pedah anu jeung anu alasanana makhluk nu katinggalina eta ngaranna ria. Dari eureun mah kudu karena ulah lain pedah makhluk. Ya, lempang lain pedah hayang, eureun lain pedah embung. Tapi lempang kudu karena parentah, eureun ku pedah ulah ku Allah. Ngaji dah memang parentah itu kunaon maneh misalna teu maksiat eureun teh lain pedah eueuh duit lain pedah eueuh batur eureun teh nya pedah dicarek we ku Allah. Tah lamun urang eureun amal pedah ku jelema teh eta teh ngaranna ria. Eureun mah kudu pedah ulah we ku Allah. Kunaon maneh teu anu diulahkeun pan ku Allah. Kunaon maneh megawe anu pan parentah ti Allah gitu. Kade ulah kakeco lamun jelema eureun amal pedah sieun disebut ria eta teh ria ngaranna gitu. Orang mambung sodaqoh teh disebut ria sieun ka bisi disebut ria ku batur eta teh ria. Orang mambung berjamaah teh bisi disebut ku batur teh anu kayak orang dianggap naria tah sieun disebut ria teh ria. Da kunaon mah teu ka masjid teh kudu parent diulahkeun ku Allah we. Diulahkeun teu ku Allah ka masjid. Henteu, mangkat anger. Ngaji urang misalna teh teu ngaji pedah eureunna pedah makhluk, tah eureun teh lain pedah malukun mah pedah dicarek ku Allah. Ayeuna permasalahanna ngajina dicarek apa diparentah? Diparentah rek situasi kumaha ge jelema atawa kondisi atawa alam teu berpihak tetep aya ngaran ngaji mah nya parentah gitu. Ya. Jadi jelema nu ngamalkeun kana ilmu lamun kaenteupan kuria kaanteupan ku sirik, kaanteupan ku sombongnya masih kene amalna sia-sia. Ieu mah sia-sia bahasa Indonesia lain sia-sia Sunda. Kena jadi aing-aing kena. Jadi tidak berarti kena. Jadi eueuh nanaonan. Mentok di langit ge teh mental deui. Dah di langit teh amal urang teh di setiap langit ditanya. Langit pertama teh coba ieu. Mana urang dikanterkeun ieu salat si anu. Langit pertama cuma kala kedeung urang tinggal heula salatna. Disortir cek urang mah. Amun di pabrik pan sabar kali nyortir.